Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kanca kaum dangu kira-kira spesial di mana bayayana wilujeng sonten wilujeng patepang dangu de sareng akinya di acara mananya itu dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official. Pemirsa kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina panang tayungan Allah taala dipaparinan kesehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, dilancarkeun sagala rupi urusanana oge tebih tina mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Urang ngadongeng deui pamirsa ngeureuyeuh deui neraskeun hanca dongeng anu katunda hiji lalakon anu judulna Kasarad. Ya dongeng rekan aki nyalired dongeng kenoge ku aki. Mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu pang beberah kana manah panglepeh kana hate malah manar tiasa janten ya. Pieun teungeun aya hikmah sakadik dua kadikna anu tiasa dicanakti ieu lalakon kangge pieun teungeun urang sadaya dina kumbu hirup di alam dunya. Pamirsa pada senyang kolong kana waktu surang amparkeun deui we nya sama kabujutanana parsamakna sor bajigur sareng katimusna mangga kaparayun sadayana prung Mbah Juhri harita ngajega panonna neuteup karah panto dapur anu ngablak muka. Nu nyikikik seuri kadenge deui. Arsad jeung Dokter Heri gancang ronang. Nyamuni ka satukangeun Mbah Juhri ngajauhan ti dapur. Cacan muara kayangan geus wancina anjeun pikeun dicangkalak. Hayo ge keluar, sentak Mbah Juhri bari niup ke arah dapur. Sora nu nyikikik seuri teh kadenge deui. Seor gelebug, angin ngagelebug mani tarik reket jandela jeung panoting rareket. Cungung anjing bebaung mani melewung jeung patembalan. Dina reyem-reyemna cahaya lampu hiji makhluk kaluar ti dapur. Wujudna seorang awewe bukna panjang ririaban. Beungeutna pias kongkolak panonna hideung. Dina bibirna aya sapasang sihung anu seukeut. Kuku-kuku ramona pararanjang hideung bari jeung sarareukeut. Eta makhluk make daster panjang warna beureum getih. Si makhluk sukuna teu napa kana ubin tapi ngalayang aya kana tilu jengkalna di luhureun ubin. Reg manehna eureun opat lengkah di hareupeun Mbah Juhri. Panonna molotot ka Mbah Juhri. Aya kilatan beureum dina sorot panonna. Arsad jeung Dokter Heri ngayak-yak paungku-ungku di satukangeun Mbah Juhri. Saumur nyohon hulu maranehna karak harita ningali makhluk anu bungkeulekan samodel kitu. Mbah Juhri ngodok saku bajuna manehna ngaluarkeun botol kosong leutik tuluy muka tutupna. Gancang si asup. Milu jeung kula. Ayeun bakal dipernahkeun di tempat anu tenang ku kaula. Cek Mbah Juhri. Bari ngarahkeun botol kosong ka arah si makhluk baju beureum. Kaulah betah di dieu. Kaulah waicah di dieu. Kaulah mamilu jeung anjeun aki-aki peot.
Si makhluk tengah dorongkan dua dampal leungeunna ke arah Bah Juhri. Kalabug seor. Aya gelombang angin anu kacida tarikna nyapu ke arah Bah Juhri. Bah Juhri gancang muterkeun tas beh hejona di hareupeun badana bari bibirna gegere nyaman. Bah Juhri tetep ajeg sakitu angin tarik nebak ke arah dirina ngan bae Arsad jeung Dokter Heri saruana ge maclang ka tukang. Tuluy kedebut labuh kana kursi. Si makhluk pikasieun teh ngageleyeung maju. Dua leungeunna pinuhan kuku-kuku nu ranggoas terek nyekek kana beuheungna Bah Juhri. Udah semuanya auzu kami hawajati. Saya cina wa'udzu bika rabbiyah turun. Si makhluk ngoceak tuluy mundur. Bah Juhri maju bari terus maca lapat berhenti meruhkeun bangsa jin jeung arwah marakayangan. Allahumma a'udzu bika min hawajati. Saya cina wa'udzu bika rabbiyah turun. Ampun, panas. Si makhluk kocak dengek. Bah Juhri teureun babacaanana si makhluk katempo kekejotan. Awakna tina badana mimiti ngelun haseup podas. Eden, ya ampun, haula ampun, kaula bakal nurut kana kahayang aja aki-aki peot. Gancang asup ke botol atawa dibelem ku kula ayeuna kene. Cek Bah Juhri ngasongkeun deui botol anu geus kosong. Harita kawas haseup anu disedot ku panyedot kebul. Awak si makhluk teh asup ka jero botol. Botol gancang ditutup ku Bah Juhri sarta langsung disakuan. Bray. Lampu ngadadak caang deui, sora angin ngadadak kererep, sora anjing babaung ge ngadadak eureun. Manuk koreak ngaleungit. Bah Juhri gek diuk dina kursi, Arsad jeung Dokter Heri gancang nyalampurkeun. Kumaha bah? Tanya Arsad. Alhamdulillah Pak Arsad. Ieu makhluk teh tos tiasa kacerek. Ku awah rek dibawa mulang ka imah. Pak Arsad mah ulah salempang. Ibu moal diganggu deui ku ieu makhluk. Alhamdulillah hatur nuhun atuh bahnya. Abdi regreg upami kitu mah. Walon Arsad. Rada ngemplong jeung tenang hatena. Keur kitu torojo Sipa kaluar ti kamarna kitu oge Mayang turun tina tangga. Sipa jeung Mayang ti tadi geus udangan ku sabab di imah loba sora pikasieun duana ngonci maneh ngerem di jero kamar. Sanggeusna dirasa aman kakarak duana ting torojo karohangan tamu. Kami harus sesadaya yang hilap. Ieu dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada kangge nu resep ulah galeuh online ngalangkungan aplikasi Shopee sareng Lazada. Mangga tiasa balanjana ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Kantun klik we dipencetnya diteke salah sawios produkna boh novel Sunda tanapi ikat tanapi kaos naon bae nu aya. Engke saparantosna diklik mah tanapi dipencet eta produk teh
Pemirsa bakal lebat ke aplikasi Shopee nya, sabarantosna lebat ke aplikasi Shopee atau napi Lazada mah pemirsa bebas pada gulah galih naon bae oge mangga. Teu langkung pemirsa barang anu di kahoyongnya oge anu diperyogikeun ku pemirsa. Teu wajib ngagaleh barang anu dipajang di dongeng aki eta mung link wae atau napi jalan panto kangge lebat ke aplikasina. Bade digalih atuh mangga teu sawios-wios atur nuhun pisan. Atur nuhun ka sadayana pemirsa anu parantos balanja ngalangkungan dongeng aki oge anu parantos ngarojong nya kana pedaran dongeng. Balanja ngalangkungan dongeng aki sareng eta teh ngabantos kana kamajengan ieu channel. Atur nuhun pisan urang keur ieu dongengna. Mang Sarip jeung Asep oge norojo ka ruangan tamu sabab hariwang misi Arsad atawa Bah Juhri kumaona. Tapi hate Mang Sarip ngemplong sabab Arsad jeung Bah Juhri teu kunaon-naon kitu oge Dr. Heri. Mang Sarip wayahna beresan parabot nu pabalatak di dieu nya. Asep mah canak mobil meser sangu nya ka restoran. Cek Arsad nitah ka Mang Sarip jeung Asep. Mang Sarip teu baha manehna atuh langsung bae meresan parabot anu amalayah di tengah imah dibantuan ku Mayang. Sedangkan si Pamah mantuan Dr. Heri ngabeungkeut tatu dina leungeunna tapak kasabat ku pesotea. Ari Asep masih ngajengjen nangtung di lawang panto. Kunaon Asep kalah ka ngajengjen kitu? Ka itu geura indit ka restoran meuli sangu. Cek Arsad bari jeung rada keru. Punten Pak, adupi anu bade dipesenna teh naon wae atuh ieu teh nya. Sareng sabaraha porsi meserna? Ai. Nya ke atuh. Dokter balai sareng naon atuh Dok? Tanya Arsad ke Dr. Heri. Biasa we saat guring mah jeung renang atau gepuk. Sipa. Lapar henteu. Sipa mah moal tadi tos ngabaso sareng teteh cek Sipa sabablancekna melong ka manehna. Abdi oge moal yang wareg keneh cek Mayang. Aduh pia Abah bade tuang sareng naon Bah? Tanya Arsad ke Bah Juhri. Yah ulah repot-repot Pak Arsad walon Bah Juhri kaos nu era. Ulah kitu Abah mangga karesep Abah naon? Ya ari Abah mah resepna teh pais impun atawa goreng beunteur nu garing. Sambalna we sambal honje. Jajabanna baluntas jongheng atawa cakokak. Arsad kerung manehna malik ka Asep. Asep surti pok nyarita. Sadayana karesep Abah teu aya di restoran mah Bah. Dupi cakokak teh. Anu kumaha abdi mah malah nembe kakarak ngadangu nage. Nah sami sareng takoyaki gitu. Abah kumaha upami pais impuna digantos we atunya ku pais lauk emas goreng beunteurna digantos ku goreng gurame cek Arsad. Atuh kamanyangan da camah leuwih ngeunah tibatan impun jeung beunteur Arsad. Tah Sep jeung rendang 2, gurame jeung pais lauk emas 1. Mang Sarip jeung Asep mah milih we kumaha Asepnya. Mohon, sumuhun Pak. Sep, Bapak mah jeung goreng belut we nya. Oh, nya Pak. Asep masih ngajengjen di lawang panto. Arsad gerung pok tumanya. Aya naon deui Sep, ka itu geura indit. Punten Pak, artosna teh acan. Oh, nya hampura ya limpeuran kieu nya.
Arsad nepak tarangna sorangan tuluy nguniang hudang, ngodok saku celanana tuluy ngasongkeun duit ka Asep. Geus nampanan duit mah Asep teh gura-giru muru ka garasi. Gancangna carita sanggeus dalahar kabehan. Kabehan ge nu sare kabeh nanggap Bah Juhri tatanya ngeunaan hal-hal gaib oge ngeunaan ilmu kahirupan. Sanggeusna salat subuh kakarak Bah Juhri teh amitan pikeun mulang ka lemburna. Dijajab ku Asep jeung Mang Sarip. Dokter Heri oge amitan sapamanehna rek dinas di rumah sakit. Di saprak harita, Mayang Arum teh cager teu pernah kumat deui. Kayaan rumah tangga Mayang jeung Arsad jadi leuwih harmonis. Kocapkeun hiji mangsa, harita teh poe Minggu. Trok kadenge suara panto diketrok di luar. Sipa nuker di dapur gura-giru nuju ka hareup, reket bray panto dibuka. Sipa ngagebeg nyareuwas nya bunga sabab di hareup panto teh nangtung saurang jajaka Kasep. Anu salila ieu sok ngalebat bae nembongan dina lamunan. Si jajaka make kameja biru ngora leungeun katuhunan nyaklan sagagang kembang mawar. Si jajaka Kasep imut manis bari ngasongkeun kembang mawar anu dicakalna. Kembang ditampanan ku Sipa, tuluy diseuseup meni telep. Ajana, meni kakarak norojo lawas ti lawas atuh. Tos hilapnya ka Sipa, cek Sipa bari ngahaja rada baeut. Ate seueur kasibukan di Bogor, tapi sanaos kitu apanan ayeuna ka dieu. Ka mana Pak Arsad sareng Teh Mayang? Sareng teteh mah nuju jalan-jalan sakedap deui oge uwih. Kalebet jana ngalengkah asup ka jero gek diuk dina kursi tamu. Sipa rek mendetkeun panto tapi dicaram ku Jana. Wios, ulah ditutupkeun hareudang Sipa. Cek Jana padahal mah Jana teh ngahaja. Ngajaga bisi jadi fitnah lamun manehna paduduaan jeung Sipa di jero imah bari panto dipeunetkeun. Sipa teh jadi meunetkeun panto manehna ngaleos ka dapur pikeun nyieun cai. Teu lagi datang deui bari nanggeui baki nu dieusi ku Citeh Amis jeung sakeler kueh garing. Sor susuguh diasorkeun dina meja hareupeun Jana. Kumaha kuliahna? Tanya Jana. Ulah naros kuliah atuh, Da kuliah mah biasa we sapertos biasa. Kedah naros naon atuh teh? Atuh narosna kumaha hate Sipa gitu. Cek Sipa bari diuk nangisat ngadeukeutan ka Jana. Nya kumaha hate Sipa teh atuh? Hate Sipa teh teu damang Mar kitu saprak angkat ka Bogor. Hate Sipa satengahna kacana ku Walon Sipa panonna nu bulet bersih netep geugeut ka Jana. Saleresna mah sami age. Satengahna hate ka kantun di Bandung. Cek Jana. Sipa deudeuh ka Sipa teh. Cinta ka Sipa. Kawas aya ribuan kambangan ngadadak mangkak mekar dina hatena Sipa. Ngadenge caritaan jajakan nu dipika cintana. Sipa ge sami. Walon Sipa lalaunan meh sorana teu kadenge ku Jana. Jana ngadeukeutkeun beungeutna ka beungeut Sipa meuremkeun panonna bari tanggah. Dina kayan kitu tidit kadenge suara klakson mobil tiara hareup imah. Sipa jeung Jana ngakurubug reuwas. Sipa langsung bae ngabareng-bareng ka hareup pikeun mukakeun panto gerbang. Dina kayan kitu torojol datang di panto gerbang. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun di laluhur sirahna. Manehna nangtung gigireun pisan mobilna Arsad. Ini deh. Punten Pak Arsadnya sanes ngaganggu ieu mah Ibi.
kalasan parsadna araya dinya nembe uih siga nama. Itu kalasan aya jangjana dinya neng sipa oge aya di bumi. Ieu bade nawisan awug sapertos biasa, awug ibi anu aduh mata ieu mata sono nya amis raos kareueut matak dedeyeun pokona mah awug ibi mah. Dos kaceluk kawun awun kawentar ka jana bria pokona mah top. Dede taya kurawuna oge raos ya nikmat gurih. Sok mangga bilih bade diborong. Pramitra kaum dangu jarajan heula ieu. Oh, harap pamiarsanya. Aduh, kuno rojolna bisarwiti urang cakapkeun heula tu nya dongengna dugi ka dieu. Lalakon kasyarat bagian kasalapan atunya cak urang teu heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan aleun. Urang sampeureuing ke anjing upama aya halang-halangan di bagian nu ka-10. Hatur nuhun kasadayana pamiarsa di mana bae ayana anu tetep ngantosan dongengnya manco sareng ngadangukeun dongeng aki. Oge ngarojong pedaran-pedaran dongeng aki hatur nuhun. Panginten sakitu heula nu kapihatur, kinamit pungkur heula pamiarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.